Meser teh bade meser. Kebiasaan maneh mah lamun arek magrib teh sok meser-meseran. Teu boga otak sia teh magrib. Arek sarolat heula. Tapi pan urang mah arek meuli lain arek menta. Arek meuli ieu duit ge mawa urang loba. Heueuh nyaho urang oge maneh teh arek meuli ka ditileun arek barang penta. Cuman eta maneh ngadenge teu adan teh adan magrib ieu teh. Ulah sok sangeunahna teh obong kene pembeli adalah raja. Teu boga otak sia mah bagong. Tadi nama arek meuli kopi jeung suuk ka dieu teh. Ajang ge penting nonton bola. Atuh lah arek kitu carana mah. Urang arek balik heula heuh. Heueuh atuh sia teh magrib salat heula ka ditu ka cai heula. Ulah sangeunahna sia mah. Pan kadenge meureun eta teh dur bedug adan. Magrib sia mah meser-meseran ka warung batur. Memang lagi pembeli adalah raja, cuman pan kudu boga otak atuh sia teh. Hampurannya hampura kemah moal magrib mah moal ka warung. Hampurannya geus urang arek balik lain mah. Assalamualaikum.